Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Jelita Putri Marela ti kelas 7I bade mupuhkeun pupuh Asmarandana. Aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eukeur balansiar neangan sandang pangan anu lolong gebut labu nu kadupak katindihan nu lolong teu bisa ningal nu lumpuh teu bisa lempang mun pareng pada balengar antukna pabedang-bedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.